Pagi. Siapa ini? Saya ngaranna nu boga kebo nu bagus sayanya. Pan ai Dedi mah teu bagus boga kebo. Peri, Dedi, Jore punya boga kebo. Saya ieu mah Mang Salawi, tah pas. Salawi. Atuh ieu Salawi ieu. Tah ieu pas ieu. Sakulah anak Salawi ceknya nanti. Ampura apa sih emang Salawi di dia. Pasti ayah hiji mah. Iya sejarah tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Iya hewan. Kumaha hewan ya? Zaid boga munding. Cek urang Bandung munding ge. Cek urang Belaraja mah kebo. Serem kadang-kadang kebo. Taeta Ki Zaid boga hewan munding, boga hewan sapi, boga hewan domba. Eta teh kudu jelas pengurusanana hiji kandangna jang paranti meuting. Ka hewan mah meuting. Si ada ke jang paranti kulem ulah gitu. Nya ai ka kebo kulem ai ka jelema segera hees. Tibalik jang paranti meuting teta teh kumaha kahayangna ieu munding teh kahayangna kuduna teh kitu naon ngaranna dipirunan kudu make pirunan sebab betaheun nya namun make pirunan sapi kitu keneh ulah eureun-eureun nya mah tina cai jeung jukut domba nah ieu domba teh kudu puguh tempatna teu meunang berkeliaran domba awas sing ade orang boga domba kemudian domba naik ka imah orang kemudian domba nyabut gitu tatangkalan orang engke di akhirat nu bakal di BAP nu boga domba sing ade sebab domba mah kudu diraksa lain kudu dilepaskeun kumaha lamun hayam seru bae hayam bebek Persi silakan hendak bah tapi rumat kudu aya tempatna lamun Persi nyaba ka imah batur gandeng man soang gitu lain Persi kumaha lamun boga imana keur hees pan waktu teh waduh luar biasa aya nu jam sakieu mah hees jam sakieu mah maca Quran jam sakieu mah tafakur jam sakieu mah batur tah mah nyaritakeun batur nyaritakeun urang mah lain kitu ja maca Quranan ja urang mah Taeda teh waktu teh atapan waktu hees kumaha keur waktu hees aya wang pan eta nya elep-elepan aya soang kemudian deuk ngageubahkeun pan eta tunduh sok leungit ngageubahkeun heula tunduh sok leungit asal tunduh leungit teu hees lamun teu hees peuting teh pan terganggu boga pagawean wirid boga tahajud andai kata atawa soang jeung Persi naik ka imah pan ai Persi mah model lamun kurang diantepkeun nya mah tenang we asal digeubahkeun crot eta heran Persi boga kamonesan Persi teh kos kitu nya mah eta Persi mah mun kurang lalaunan dah moal tapi lamun digareuwakeun coba buktikeun ku ari bisa dibuktikeun Persi deuleu tah asal digeubahkeun crot ngising. Nah iya ngisingan imah batur lahan batur eta ngaganggu di akhirat bakal ditegor. Masya Allah geus cukup ulama ngabahas tentang hewan. Tahilana nu pertama wa alaihi ala pudawabihi wajib kanu boga munding wajib kanu boga sapi kanu boga domba kanu boga kuda ala pudawa bihi wasakyuha maraban hewana jeung inumanana ngombong disebutna kudu dikombongan teh sesuai jeung kebutuhan manehanana munding ieu mah gede kebutuhanna sabaraha tolombong sapi kitu keneh sabaraha tolombong mun di urang mah kitu nan ngaranna sundung Bandung tolombong sabaraha sundung ya sabaraha tolombong ya kitu keneh domba mandak rarapih Cianjur Sukabumi Garut Bandung domba marahal dijualna ka urang sugan berkeliaran
berkeliaran mulai Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Tasikmalaya, Garut, Ciamis nyararian tempat ke ngarit ke di baragus di urang mah aing ngajual hayang aing urusan embung dilepaskeun bae ku urang digebahkeun marah nu bogana tolong teu coba tolong teu dilepaskeun Masya Allah atuh batur teu gaok pepelakan batur teu gaok pepelakan nah etalah mendak digondrong mah 1 juta kula mah digondrong di kebon jeruk baheula di Ciledug lantaran rame-rame nya nama melak naon gara-garana bunga kembang mun aya embe kadinya embe saha bae Pencit baik, kakak. Ini kambing siapa? Kambing saya. Bawa mak lu udah dipotong sama gua. Beres. Gondrong eta kos itu. Iya, tuh marah tuh kenapa ini kan tanaman bagaimana sih? Ceknya kan itu mah harus dipagar. Udah gua pagar kambing lu ke sini. Ntar mah kalau lu marah, elunya gua potong lu. Babarengan orang gondrong mah kan. Nu miara geser wajeng di Cianjur kitu bae tah. Masyaallah. Datang ke kuari berkeliaran gondrong kebon jeruk tuh Ciledug bukan kembang malaya nu aya mah masih kene budaya jahiliyah mah iya pasar kemis Cilongok henteu Cilongok teu tinggalin pasar kemis Kendal ka ditu terus teh budaya jahiliyah na masih kene ka baheula-baheulaan sepatan mah komo bapa moyangna teh mah ka ditu. Ya Allah ya Rabbi meledak imah teh imah bararsi di urang beuta tanggalan lain embung melaknya nage asal melak baheula-heula jeung embe ge ngobrol tuh dahareun urang tuh keur dipelak embe ngobrol nu melakna ka jero bah kompetisinya na baheula-heula gelut embe jeung embe saya teh hese jasa wajib dijaga sing ade kitabna aya besi pajarkeun eueuh kitabna teh walaihi ala pudawa bihi wasagyuha wajib eta hewan teh kudu dibere dahar dibere nginum disebut dikombong. Kemudian termasuk hewan-hewan anu laletik mun urang boga piaraan hayam wajib diparaban mun aya nu paeh kurang parab bakal ditanya engke ku Gusti Allah jangka neraka mah cukup teu kaparaban hayam bae boga lauk urang paraban lauk ge sarua bae kebutuhan manehanana sakumaha kitu keneh boga manuk mandak ahli tasawuf mah tilok boga manuk lantaran manuk eta di kurungan ku Sayyidina Ali dibeli budak ieu manuk sabaraha duit cek Sayyidina Ali sekian beli begitu dibeli dihiberkeun bantuan dihiberkeun cek Sayyidina Ali nyana leuwih senangeun hirup babarengan jeung baturna daripada di kurungan tuh eta cek Sayyidina Ali lu sering Sayyidina Ali membelian manuk dihiber-hiberkeun andai kata endek masalah fikih caritana lain tasawuf lantaran aya jelema nu kadadengekeun suarana ka purukutut teh aduh mun geus ngadenge purukutut hutang ge leungit mentak tilok mah hutang ngadengekeun suara purukutut bae ieu sabaraha purukutut nu ieu mah 1 juta nu ieu 2 juta nu ieu 3 juta nu ieu mah purukutut pancawarna ieu mah 30 juta. Eta barura eta can dikurkeun lamun geus dikurkeun bisa 100 juta 150 juta purukutut sagede kieu 150 juta masyaallah di dahar ge ku sorangan teh seubeuh berarti naon eta anu dibutuhkeunana suara purukutut masyaallah luar biasa mantap aja lama keur mandian purukutut kieu we teh isuk-isuk teh geus teneng pek leupas 30 juta nisain purukutut teh aduh 30 juta cak ada 30 juta pamajikanna naon 30 juta iber geus galamun ngarokot 30 juta 30 juta tungtungna mah lain bunga edan sok aya mah jelema
cek pikih mah asal diurus kebutuhan perukutut teh naon, kebutuhan manuk beo teh naon, kebutuhan manuk cicit teh naon, kebutuhan manuk dan lain-lain sebagainya teh naon para budak ulah kieu purukutut engke dibere cau Ambon cek purukutut waduh aing teu beuki atuh ieu mah bahakan Gusya jelang-jelang aduh teuing kadaharan aing cek purukutut kudu akur tanya heula tot Aisyah kadaharan sia naon tanya heula ulah main bere-bere bae pan urang manyar nyaho urang geus tah mah bangsa apung manyar bangsa manuk anu sok bring hidung teh naon garang-garangna peking eta teh nyaho geus maninin geus lain deui maninin geus teu kabitaeun nya ku pare-pare maninin geus teu kabitaeun nya nama ku hileud-hileud leutik maninin mata mantak hajuna jana uncak-encak di tangkal nu sejen haju ngising datang kena bakal jadi mangandeuh maninin dah bawaan maninin eta aya mangandeuh tatitet menang bae 10 poe timbul mangandeuh bawaan manuk maninin da teh nu sok mamawa mangandeuh mendak aya dina hayatul hayawan kita bahayatul hayawan paranti nganyaokeun manuk jeung karakter-karakterna kabelah itu haram jeung halal da kamaninin mah manuk teu bagus sebenarnya mah lantaran pamacokna panjang ai manuk leutik ai pamatukna panjang nu mantaknya nama kabeukina ge teu bagus hileud na engke di mana-mana nyana enclak bakal nangising di dinya engke bakal jadi mangandeuh teh pan teu bagus maninin eta manuk teu bagus kuari mah dibeli ku batur sabaraha duit ieu maninin 500.000 heran aing mah maninin 500.000 naon nu diarahna isi maninin tah eta kos kitu lah nah ieu manuk baik-baik secara tasawuf mah teu bagus secara fikih mah haek bae aya jelema nu terhibur ku suara manuk sebab kelengkapan alam teh Gusti Allah teh nyeun untuk kelengkapan alam ialah manuk aya jelema keur pusing-pusing ngadenge baceona manuk waduh serba bisa ya manuk cek jana teh cek pamajikan kakak teh bisa henteu ngabaceo boro-boro ngabaceo kakak mang ojek ge eleh bae sial sia manuk lu ngabaceo nyana nu ribut manuk serba bisa tah eta lah manuk ieu kadaharana kudu di selirik munti kukur naon perukutut naon beo naon meninin naon manyar naon kerak naon mun kerak bahaya kerak mah bahaya ulah bae urang resep jasa ka manuk kerak pan Aisyah sadama bagus kerak teh tapi ulah naon sebabna atuh pada haranana teh nu paranti isuk-isuk keluar teh bahaya ke atuh ambreng-ambrengan kerak nandak aya bahasa kolot baheula dasar kerak beuki tai tapi budak kuari mah teu pentingnya raweun ka manuk sebab manukna geus eueuh aya ge di tempat manuk ai baheula mah zaman kula leutik asal kaluar bage masyaallah manuk jaket trot serem tah ngaranna jaket trot sareng gunting nu hidung teh geus puguh alap-alap di luruh kuntul mah di sawah rentul anu luar biasa urang neuleuh kuntul sasawah ngayapa putih kabeh Masya Allah luar biasa manuk segala manuk aya di sawah teh eta alam nu kamari subur teh neuleuh manuk di sawah di huma Masya Allah tatangkalan kabeh haju tatangkalan naon ge bangun nu boga buah tanggal buah teh ku kabehan di ala eta berkah amat baheula mah aya tanggal buah hiji angin gede di parulung ku kabehan nu bogana ja teu nanaon kok bisa teu nanaon atuh nu bogana ge teu melak ieu da jadian sorangan tapi eta di kebon pohara jasa kebon mana wae bisa dipulung ku urang eta zaman barokah anu luar biasa nah zaman kamari tinggal kenangan beuh kuari mah geus sarares jas hese subur mah subur tapi sabares ningali manuk geus eueuh kunti anak ge baheula mah ngahiji jeung jelema ngahiji kunti anak teh aduh urang-urangnya nanya urang kaluar aya kunti anak kan tah aya kunti anak kan tah komo malam Jumat mah jeung malam Salasa aya kunti anak aja bae kolot mah ngomong teh aya nu reuneuh moal salah mulai tah kajahiliahan aya deui tah
bener bae emang osok aya teh asal aya kuek aya nureuneuh ditungguan ku kuek dumantak abeh naon eta pinter kolot baheula mah kasalakina ulah ka mamana sia ulah ka mamana pamajigan sia geureuneuh emang kunaon tuh kuek di luhur sok aya kuntianakan dumantak salakina atuh ngahekeke we di dinya ngolotan disebutna terus gitu alalakur beta kolot baheula teh aju deui nurut beta minantuna mun teu maka mana ieu mah ngadenge sora kueuk cenah kadun yang pemajikan puguh mah beukian nyanana eta zaman kamari ieu geus eueuh tah kamari ieu tapi bener urang kaluar beta kueuk aya tah urang kueuk teu kebeul aya nu sora tuh nu bogana cenah urang nanya ka kolot nu bogana kueuk teh ya kendaraanana nu sok numpakanana eta oh kitu kuntianak ngaranna heuh kuntianak sok kumaha kuntianak mah nu sok ngarumbai buukna eta kuntianak ngaranna ajunya nama tilok make calana kuntianak mah pentingna kadeuleun teh kuntianak kolot baheula teh dongeng kos kitu kuari dikontrakan Pak Haji loba eta loba aja eta kuntianak mah lulu eta insyaallah baheula mah naik eta naik manu kueuk kuari mah naik Scoopy ya Allah ya perbedaan alam ya perbedaan zaman sikene subur jasa Masya Allah orang menyaritakeun babanjiran bae geret berada setengah babanjiran simut Masya Allah geus teu kawadahan urang dieu kabeh ka sawah ngalan simut nu botol teh anu ditiir teh simut lagi geus macem-macem aya nu teu meunangan bae deui sarua pangitik tinggal pangitik tapi teu meunangan bae bebe jaga bapana batur meunang sabotol dua botol nu satiran kula man teu meunang mana pangitikna ieu coba ka dieu ku abah dihitung heula mais manggang ngorogo poos mais manggang ngorogo poos atuh sia mah poos tungtung lah pos mual menang sia nah gua apa dek dihitung dari mais manggang morogo tah morogo bae tah atau mais ge tungtung na mais manggang morogo mais mangga ngarogo maisnya mais tek ditungtung tadi mais teh potong tak geus mais bener bae begitu ka sawah deui masyaallah meuli nya lauk mais oh haraja cikene alam-alam nu kos karari itu teh urang lamun aya kokorolokan we kokorolokan didelekeun we urang aya anak lele pasti aya indungna aya anak lele sagede kieu sagede curug indungna kajen kumaha ge aya indungna tangan geus ulah di tangan cakolot pasang bubu wae ge pasang bubu geus terapkeun ka dinya kotrek lah malah loncor mah eta cai ka sisina ge artina henteu rapi tapi eta pinu nang saha eta nang Allah melalui malaikat ka dinya karunya teh budak bubu pinuan padahal lah tuh moncor ka dieu ge bisa tah ka sisi bubu tapi masyaallah dibawa luar biasa eta zaman geus eueuh kos kitu teh zaman subur luar biasa di mana zaman subur mah aneh kumaha anehna ujim uzan ngecrek urang teu ka mana-mana di mah teu ka mana tuh hese tapi dahareun ku Allah dikiriman boro-boro di sawah disolokan leutik ieu di luhur kenteng bae aya lele aya gabus model Pak model di luhur kenteng kurang keriki we tiris isuk-isuk aya cai dia hujan ngecerek ih di kenteng aya lauk gabus gede cokot nang saha ngiriman cak Allah sia dagang teu bisa tani atuh hujan dahar mapan sia kudu tak wae dikiriman gabus ka kenteng tah goreng ku sia asal urang boga kayakinan ka Allah dahareun datang ka urang ieu mah kuari kayakinanna geus eueuh kayakinanna kieu lamun teu digawe hese sia dahar atuh hese bae bohongan kayakinanna kana digawe mun teu sakola sia teu boga ijazah moal bisa digawe atuh kayakinanna ka dia kadinya mendak anak inda zoni abdi bi kuring mah kumaha sangkaan hamba kula kuari sangkaanna geus eueuh kayakinan baheula mah yakin cokolat baheula deuk ka mana-mana teu kudu dahar asal ngadahar ieu naon tah ngadahar dangdeur congona doang amis ge deuk ka mana kuat ge sia ngadahar 7 bae pokona
kuat jak amis deui geus kitu bae tah mah masyaallah pohara jasa kukuk bae kukuk leutik keneh isuk-isuk urang gadinya leutik cakolot teh hayang ngadahar kukuk amat gampang tutupan ngan tutupna make anu diawit teh anu karata nu diawit teh kitu longkopna tutupan make longkop ngan make kuku heula dikitukeun saeutik trek nah longkoban gadinya bisa ditungguan aditu heula sakedeung samenit 2 menit sajam dede bude kuku ngadadak bude coba eta kolot baheula bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi masyaallah ieu mah keur carita zaman-zaman kamari nu budak kuari mah geus teu ngalaman kos kitu ngalaman kuari mah HP digerogeun ke ku bapana. Hei, Dek. Hei, gadi heula. Berarti itu si kurang teu gade ge tanaon, kagok mah. Oh, tuh, nang sameulikeun eta HP-na, nang mana. Ayeuna teu ceurik ban, aya dibere digerogeun teu nembalan. Ieu zaman kos kitu ku hari. Zaman HP nu meuli kana mana lantaran nyanana ceurik, aya teh dibalikeun ceurik, aya dibalikeun atuh eta kos kitu digerogeun teh. Kita ka warung teh balanja embung mah. Zaman ada redan kab. Anak jeung indung edan kabehan ieu. Nah ye keur carita masalah itu hewan wajib dibere parab di paraban eta hewan di inuman embungeun bogana Zaid boga munding kemudian teh daek maraban munding sedengkeun eta munding geus sasada bae oh sapi tah mah tuh asal geus sasada bae berarti lapal moh dua rupa sasadana lamun moh berarti yang lakian teh sapi tah itu kanyawan banteng lamun moh lapat moh lapat tapi lamun moh jiat kula mah sanajan lain tukang sapi ge nyaho bae pokona mah sanajan eta ge teh kebo sasadana beda-beda eneng teh mah anu bapana teh beda teh mah lain hayang parab teh mah neuleuan wajib di paraban mun teu daekeun maraban sapoe dua poe teu daekeun maraban keluarga geus ripeuh sedangkeun eueuh anu ngarit lapor ka hakim tah hakim teh urusanna ka kebo-kebo urang lamun di negara Islam rapih ya sebenarnya mah lapor kamari mah lapor urusan tolak iya kan urusan nikah kuari mah urusan kebo pagi siapa ini saya ngaranna nu boga kebo nu bagus sayanya pan ai Dedi mah teu bagus boga kebo Peri Dedi Jore nya boga kebo saya ieu mah Mang Salawi tah pas Salawi atuh ieu Salawi ieu tah ieu pas ieu sakula anak Salawi ceknya teh ampura beuh aya Mang Salawi di dieu pasti aya hiji mah aduh sia sangaran kula Kasim tuh kuduna mah Qasim lantaran anak Salawi jadi Kasim sia enak lapor kunaon abah kula Salawi teu daekeun maraban kebo geus 2 poe kebo wewean bae je ka RT-an saja RT 404 kula oke kelurahan sa lah kelurahan mah geus eta bae pokona mah geus datang tim tika hakiman datang kadinya mana Pak Salawi saya Pak ini kambing kerbau siapa ya saya Pak berapa kerbaunya 6,5 Pak 6,5 6 meneng 1 oh iya ini ada laporan tadi pagi anak bapak punya anak namanya Kasim iya laporan apa itu anak saya laporan nih tanda tangannya surat laporannya jelas bahwa dia anak Pak Salawi sekarang padahal sehat tidak mau lagi ngempanin kerbau betul nah
ini keharusannya menurut agama yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang 5 pasal 5 di Indonesia. Ayat tahu teh undang-undang. Nah ini bainim tanah ujbiro fil makul ala bayin awalapin awdibin. Ketentuannya dalam pasal 5 Undang-Undang 5 di negara Indonesia, kalau ada seseorang yang punya kerbau kemudian tidak mau ngempanin, nah ini adalah keharusannya 3. 1, harus dijual bayin. Kedua, kalau tidak mau dijual harus diempanin. Kalau nggak mau jual, nggak mau ngempanin, potong bagi saya. Kok begitu Pak Hakim? Iya, ini kitabnya tuh. Fil makul ala bayin au anapin au dibin. Kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan, saya udah tua Pak. Ya ini Undang-Undang pasal 5 ya. Jadi harus itu, nggak mau tidak boleh tidak, harus dijual. Jual nggak mau Pak, saya mah nggak mau jual kerbau. Kenapa emang? Rasanya kasihan dapat saya ngempanin kok dijual. Aduh mau diapain itu malu? Empanin itu, ngempanin juga nggak mau, anak saya nggak mau, biar pada mati aja. Goblok lu. Udah dipotong aja. Mun teu daekeun bae, dijual tetep teu daekeun, maraban embung, pilih di antara 2 hakim, antara dijual jeung dipencit. Tunggu 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Hari pertama harus ada tim dari kehakiman untuk ngempanin. Hari kedua ternyata dia masih belum terenyuh juga hatinya. Waduh, terenyuh. Masih belum mau dia ngempanin. Hari ketiga bawa oleh hakim ke pasar, jual, duitnya kasihkan. Rapih di negara urang. Kunaon sebabna? Syianatan lirruh, sebab ini hewan. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dibiarkan. Itu keneh manu purukutut geus susadat. Anak geus bebeja Pak, eta geus soraan purukutut Pak kurang parah Pak. Lah, hayang aing, moal maraban. Emang kurang itu. Puyang aing. Beak ku purukutut bae. Atuh ai beak ku purukutut mah bikeun atuh jual moal, kena sapaeh-paehna bae. Itu beres, Udbiro lapor ke hakim. Pagi Pak Hakim, pagi. Siapa kamu? Saya Teddy. Pantas buka perukutut mengaran Teddy. Iya, ada apa ini? Laporan Pak atas nama bapak saya ini. Saya anaknya. Kenapa? Bapak saya punya perukutut. Burung perukutut itu suaranya sekarang udah serak. Kenapa itu serak? Kurang empan Pak. Kenapa nggak dipilih? Justru itu saya laporan ke sini, tolong ditangani permasalahannya. Sebab saya suruh jual juga nggak mau, diempanin juga enggak. Ini rasanya 2-3 hari lagi isdet Pak. Apa itu isdet? Waduh, gue tahu isdet Pak Hakim. Mati. Oh iya mati. Survei Pak Hakim, didele, panggihan. Ternyata embungan, pilih tilu. Ala bayin, awalapin, awadibin, jual atau diparaban atau dipencit beta perukutut teh. Eta teh kudu aya tim ti nagara. Masya Allah, Islam teu kurang kumaha. Rapih jasa majarkeun cenah cek jelema-jelema nu ekstrim terhadap Islam. Hukum-hukum Islam itu sebetulnya kekurangan. Tai podol sia. Ka dieu sia ngomongna jeung aing. Aya tah di Kristen urusan urukutut. Ayo sia. Ayo coba ayo dihukum encek urusan embe segala macam. Moal aya paling aya kemanusiaan doang, mengganggu dan mengganggu. Ieu mah lain ketentuan langsung tinu bogana ti Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang, melalui penjabaran ijma ulama, jadilah kos kieu. Ya Allah, eta lamun hewan anu di dahar. Nu dihar dan nusuk di dahar maya sapi, ya munding, ya domba, kemudian itu aya nama hayam, persi, soang. Nah kumaha tilu tak ketentuanna namun teu daekeun. Mun teu daekeun maraban jeung inuman, berarti tilu ketentuanna bai'in, jual, alpin, paraban, awadibin, pencit. Kumaha lamun binatangna nu tara di dahar? Aya binatang cocokan tara di dahar, ucing misalna, anjing misalna, boga anu hideung teh naon ngaranna nu sok aya di Lampung teh, nu sarua jeung mamang teh beungeut teh. Siamang. Nah, camang teh eta teh, ua-ua dan lain sebagainya.
eta binatang-binatang maung teh kemudian gitu boga di kebun binatang mapan segala binatang aya komo teh ku ari mah taman safari mah seluruh binatang dunia aya di taman safari mah urang dek ningali binatang India binatang Afrika binatang Amerika binatang nah aya eta kos kitu kan aku lagi pernah kadinya pernah neule ngan gua mah dek dileukeun ieu teh dina kitab Bayatul Hayawan kos kieu ye engke halal apa halal coba deuleu buktina tan mandak urang neuleuan ka ditu banteun naon ka kebon binatang neuleuan ieu nu bentukna nu kieu halal ieu haram gaji jadi urang datang ka ditu teh ngaji ka kebon binatang teh lain mawa si doi ka dituna teu beres sama tuh mantak kula inget ka Abah Ucu almarhum caringin nyana aya nu ngajak ka kebon binatang kadinya ka taman safari berangkat biasa ka ditu aya neuleuan haram halal na bae cak Abah Ucu teh oh ieu binatang oh ieu nu sok didongeng-dongeng teh cak Abah Ucu teh naon peucang ieu horeng peucang ieu pinter sia peucang cenah ngelehkeun maung teh peucang ieu horeng baheula maung eleh ujana ta ku peucang munaon eta cak peucang teh masya ka mana ka anak maung eueuh nya mah keur neangan dahareun dijakeun ka masya aing hayang ngalakian masya gitu bejakeun sia ku aing ka maing bejakeun ku sia sambarangan maing ka galak aing nyaho bejakeun ku sia waduh barang datang teh mah tadi aya peucang kunaon aya naon cenah nya ka dieu kunaon ngalakian emak tolol peucang nu mana tuh nu ditu teh diudag eta diudah aku mau kuat atuh peucang teh nyeuleuk deui wah ai beunang asana cak peucang ieu ai beunang asana ieu kabeneran aya gonggorong asup jana ka gonggorong set mau ge poan set teu asup mau mangan sakieu doang nonggeng we peucang balik deui ka dieu nah ini dia aduh geus aya bae ya tinggal orang dongeng binatang nun teh di dahar kumaha coba wallahu a'lam bis